Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang di sarang simkuring di channel Dongsun TV. Dongeng Sunda kamumet urang. Dina waktos ayeuna aya carita Sunda anu judulna Hadiah Tepung Taun. Anu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2827 dina edisi Puriding Peringkat karya Freddy Kusuma. Ayo urang langsung we kana carita Sunda anu judulna Hadiah Tepung Taun. Rajen Marliah sok tumanya ka dirina, naha abdi teh tiasa satia, asih mah wening ikhlas jembar pangampura. Tapi naha bet pepegatan we jeung Danu, putus nyambung badis aliran listrik. Meureun pedah eta wanoja rancuni teh inget Danu kungsi nyarita yen hirupna keur loba masalah. Rai poe teh Bang Baluh mingkin nambihan, cenah mun dirina geus leupas tina rupaning pasoalan, manehna hayang mawa cintana ka Marliah langgeng nepi ka jaga. Rohangan anggrek nomor 5 pernahna di lantai 3 hiji rumah sakit swasta di Cimahi. Ngaringkuk nu kadua kalina heureut saminggu tas dirawat, Marliah karugrag deui da maksakeun digawe. Ayeuna penyakit tipesna kanceuh deui, teuing kudu sabaraha lila pageulangna ditanceban infus. Babaturanana pada hari wangeun nya ngumbarat ti Garut ka Cimahi kudu bisa mihapekeun. Kabiruyungan loba nu mikanyaah Erina salah saurangna. Masih teu aya kabar, Kak? Tanya Erina. Nyepeng ramo Marliah nu karasa hareuneut. Cawene lenggik teh ngahelas sabot Marliah gideg. Basa teu damang sateu acana ge tamelar. Erina neuteup nu nangkarak nahan ka nyeri. Tos diwartosan, atos dede medsos WA teu araktif, horos-hos Marliah nembalan. Teu dibejakeun yen manehna ge geus nyoba ngorehan beja ti Yosi sobat dalit Danu. Ukur nampa beja yen Danu keur sibuk jeung bakal dibejakeun kabar yen Marliah asup deui rumah sakit. Ukur ka Yosi bisa talata. Marliah teu boga nomor dulur-dulur Danu, kitu deui sabalikna. Rina gogodeg, tayuhna mah heran ku sikap Marliah. Naha nepi ka kituna, gering ngadua kalian kabo eueuh ngelol-ngelol acan, pija jauheun kana ngemitan jeung nalingakeun sagala pangabutuh mah asa pilain teu nyaah. Erina diuk gigireun Marliah. HP-na tata diukur di cepengan bisi Marliah aja ngobrol. Tapi Marliah ge sarua ngusap-ngusap jempolna kan layar HP. Tungtung mah nu duaan teh aranteng dina dunia nu dicepengna sewang-sewangan. Nepi ka datang teh Markuah, lanceukna Marliah. Erina pindah kana sofa hideung. Wanci tuluy maju ka peuting nu narungguan geus tarunduh, Erina geus ngaringkuk dina sofa. Teh Markuah ngagoler dina amparan deukeut ranjang. Marliah ge ngarasa geus beurat ngiceup, angot tadi geus nginum obat. Panonna nu rada sipit teh lalaunan nutup. Reup peureum awakna asa ngoleang, hawa karasa haneut, poek mongkleng sakuriling. Mimitina mah cahaya teh nembonganana tiang karetip lir cika-cika. Tuluy baranang nyarupakeun sorot lampu. Lampu-lampu ti gedong-gedong, lampu jalan, lampu mobil, lampu di jero mobil nu hareupna wungkul. Nu nyorot dua lalaki sembada nu hiji nyetiran bangun rusuh, hiji deui panonna naceb kana HP bari ngabejaan arah jalan. Torojoi teh dihareup aya nu lumpat meuntas, Danu reuwas. Setir teu kakadalikeun, mobil asup jalur batur ceger, tabrakan jeung truk toronton. Danu, Yosi, Erna nyileuk, asa ngadenge Marliah nyebut-nyebut dua ngaran. Eta cawene teh laju ngulisik nguning ngahudang. Teh Markuah ge sarua ngadenge Marliah gundam. Danu, Yosi, gugah, ieu istighfar.
Dua orang nu ngemitan ngoyag-ngoyag awak Marliah, tapi nu dioyagkeun angger panonna peureum. Ngan aya nu ngamalir dina juru panonna cirik teu eureun nyambat ngaran nu geus padawan. Meuting deui di rumah sakit simpe, hawa karasa tiris najan kabeh jandela ditutupan. Lalangse oyag-oyagan karasa angin ngadius ti mamana. Peuting kamari kaimpikeun Danu jeung Yosi cilaka. Marliah jadi loba bayangan, beuki nambahan bae nu dipikiranna. 10 menit deui jam 12 peuting, Teh Markuah jeung Erina geus pareureum. Dua urang nu haat mikanyaah mirosia sagala rupana. Nada sakabeh bangbaluhna ngan masalah hubungan jeung Danu mah Marliah masih teu wani balaka. Ijiran mah meureun bakal sarua we nanggap yen manehna teh awewe boloho. Nyamuni dina kaikhlasan bade jeung ngabarung sinang ngupahan ku kasabaran tapi angger marojengja. Meureun lain ku capek digawe perbawa hate nurungsing ngabalukarkeun panyakitna kanceuh deui. Hese sare nyileuk culang cileung nempuan lalangse nu aroyag. Impusan usik ngadios angin tiis melenghir sengit malati nu nyingkahkeun pengaruh bau obat. Panto ngareket karasa aya nu leumpang ngadeuketan. Marliah ngawas-ngawas panonna nya. Lalaki sembada kulit hideung santen diraksukan sarua bodas. Buukna pondok ngalengkah ngadeuketan. Marliah nyidik-nyidik halisna nu ngajepat hideung kandel. Panonna nu buleud irung gede pipit camihmil. Danu. Marliah ngagerenyem nyebut ngaran nu dipicinta. Asih nu dipupusti geuning tembong jirimna ngadeuketan. Danu tabuh sabaraha ti Jakarta. Marliah masih reuwas can yakin kana tetempuanana. Laju maksakeun hudang tapi awakna teu bisa diusikeun. Jegreg siga patung. Wilujeng tepang taun Danu ngaharewos. Hiliwir angin nepi kana pamente Marliah. Leungeun mikeun buket oge nembongkeun liontin dina cepuk. Mugia cinta urang lana nepi ka jaga. Marliah bungah amarwata suta ditarima hadiah ti Danu. Danu, Erina lilir. Lain ngimpi wanoja rancuni teh ningali babaturanana gundam deui. Samalah ayeuna mah bari gugupai sagala. Horeng teu nyalahan, kaikhlasan jeung kasabaran teh geuning mikeun kabungah nu taya papadana. Satia kana janji. Ode datang baris ngalaksanakeun upecapanana. Marliah bungah sumangat nukung singa belesek ayeuna timbul deui asa caraang tetempuan. Wilujeng tepang taun Kak, Erina surak. Mikeun kado laju cipika-cipiki dititeup pamente Marliah nu teu katingalina geus rada berag. Enggal damang Kakak. Amin, hatur nuhun Dede. Marliah nangkep deui sakedapan nangkep pageuh Erina nu teu haat mikanyaah. Saenggeus tangkepan udar, Marliah netep panon Erina. Dede, terang teu, wengi tadi ada nu ka dieu. Riuk pas semon Erina obah saharita. Asa tega dek nyebutkeun yang penting tadi Marliah gundam deui. Dede mah pasti moal percaya da, tapi kakak aya buktina. Danu masihan hadiah tepung tahun kanggo kakak. Marliah anca nyarita. Kalayan pamenteuna masih dipapaes imut. Leungeun Marliah ngodok bantal digigir nu dipake nindihan hadiah ti Danu. Can kaburu nembongkeun pahugi torojol babaturan lian nu wawuh dina Facebook. Maya datang di baturan ku Aila jeung Nuri. Merek kejutan ka Marliah. Aila jeung Nuri nu sarua jangkung lenjang pada wawa balon wanda. Lope tulisan HBD. Sedang Maya nu awakna bayuh-yuh ngasongkeun kardus isi donat genep nu ditenceban ku lilin. Tiap donat ditulisan kecap mun disambungkeun mah selamat ulang tahun Marliah yang ke-22. Mingkin nabihan ka bungah Marliah. Happy birthday. Maya ngalagu dituturkeun ku Aila jeung Nuri. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Beki deket ngasongkeun donat di lilinan. Marliah 3 kali niup lilin ces pararem. Laju kareprok Erina ge milu keprok. Pasien jeung nu ditarungguanana pada melongkeun. Meureun kaayaan rumah sakit asa ngadadak jadi pesta rumaja.
lianti silih huapan teh maranehna popotoan, silih gonjak ngan aya we nu matak nyugak. Kamana kabogoh? Ceuk Maya teh. Ngabaretem heula. Erina nu manghanjakakeun mah ngaruksak suasana kelentesna. Tapi tengah aja nuri nu aya di gigireun ranjang murangkeun bantal, kaciri aya sakompet kembang samoja jeung buntelan bodas. Naon eta? Kabihanana ngajerenghok. Tetempuan Marliah mah buket jeung cepuk eusi liontin, hadiah ti Danu nu datang tadi peuting. Nya kitu nu dibejakeun ku manehna ka babaturanana. Suasana rohangan balik deui kana simpe, samalah leuwih ti isin batan sasari. Karasa hawa nu pikasieun kabihanana nu ngurilingan Marliah. Sapuk ngarasakeun ketuk jajantungna sewang-sewangan. Sabot ngadenge reket pantau muka, dua nanajul melencrong, rada ruas aya pasien nu datang kana kursi roda, didorong ku perawat. Eueuh nu wawuheun ka pasien lalaki nu sirah suku jeung leungeun kencana masih diperban. Yosi, Maria wawuh ka lalaki irung bangir. Kunaon? Poho kana donat nu masih nyesa balon jeung rasa gumira. Babaturan Marliah pangpang namah Erina bolak-balik ngagilirkeun panonna ka Marliah jeung ka pasien anyar datang nu ngaranna Yosi. Abdi kecelakaan. Kecelakaan di mana? Nyalira. Marliah gasik nempas. Yosi tungkul bangun nu neger-neger hatena. Sabot tengah kaciri paromana bareueus. Di jalan tol tabrakan jeung toronton, caritana pegat. Yosi cerik ka nyanyarian. Terus Danu kumaha? Marliah nyelengkeung nanya pamente nu bodas bersih teh jadi alum. Yosi tungkul deui cerik balilihan, poho yen dirina lalaki. Teu wasa kedal ucap, tak-takna diusapan ku perawat. Ramona Yosi nyepeng pigelang perawat, kawas numikeun isarah perawat langsung surti. Hapunten sateu acana, abdi nyuluran pasien ngadugikeun iber papait. Pokna perawat awewe nu luwis rancunit. Bapak Yosi teu emut sadinten, sedengkeun Bapak Danu hapunten. Teu tiasa kenging perawatan ngantunkeun tadi enjing-enjing dicanak kula wargana. Bohong, bohong. Marliah ngagukuk cerik ditangkep ku Erina. Leres Marliah, Yosi ngahwit. Abdi terang Marliah dirawat di dieu teh dina postingan akun Maya Mayantini. Marliah masih teu percaya. Cerik beki tarik dina tangkepan Erina. Maya jeung Aila ngembang kadu milu ngupahan Marliah. Sedang Nuri nyabak buntelan bodas siga kain boeh. Kumanehna dibuka reuwas kareureuhnakeun. Eusina kapas jeung tali pocong. Cagrengse pamirsa. Sakitu panginten eta carita Sunda anu judulna Hadiah Tepung Taun karya Predi Kusuma anu parantos dimuat dina majalah Mangle Puriding Puringkak nomor 2827. Janten intina dongeng ieu teh kabogohna Marliah menuju dirawat di rumah sakit. Danu teh nyaeta kabogohna Marliah. Nah, Danu teh kecelakaan di tol jeung Yosi. Nah, ieu hadiah tepung tahun teh nya kabeneran Marliah pas ulang tahun Danu tabrakan. Kaimpenkeun Danu masih buket. Nyatana nya ilapat kila-kila nu salarosna Danu teh kecelakaan. Sakitu panginten wilujeng patepang deui di carios dongeng Sunda anu salajengna. Hatur nuhun parantos ngadangukeun wilujeng manco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.